Sampurasun, salam usik sahabat sadayana. Ayeuna abdi nuju sarengpun guru Ki Jara Sabda bade meraktekeun salah sawios jurus maen po 30. Wilujeng nyakseni. Jurus hiji susun. Moal jurusna. Hiji, dua, tilu, tah eta gunana. Gunana susun teh di mana aya nu deungeur, nu hiji nakis, nu hiji hapus kana gado. Hukum jurusna, tapi prak kajadianna ngarek kana gado, ngarek kana huluanna, ngarek pratikoro. Gitu. Susun teh. Hiji nakis, hiji ngasupkeun kan kudu bareng, kudu sairama antara nakis jeung ngasupkeun panenggeul bareng. Gitu. So, kita geul total. Copot susun kana gado. Bus, tak. Kita sairama. Itu di mana aja diganggu nu neungeulna. Ieu punurkeun itu abus. Bus. Tuh. Gitu. Ya diganggu, punurkeun ieu abus itu bos. Tah eta susun. Gitu. Hukum jurusna mah kana gado. Iya. Anu prak kajadianna mereka naon teh. Sok ngelakum. Teu nanti koronya. Kena gengerong. Gitu. Lalu jeung musuh nyamang geus keun di dinya. Sampung bos kena gengerong. Sok. Siap. Cakep. Dak. Tuh. Ya, karena gado di tengah iya teh mun di mana ngaleon mah potong ngaleutahna ge gak juga kaluhur teh gitu diganggu ieu punurkeun bos itu tuh ganggu itu eta enak paribasa ini menang balik menang geus teh dieu pinahkeun kana ceuli tarik ceuli bedol tengeukeun ku itu dah jadi ini menang balik menang gitu kok contoh rum. Nah ini kan gado tuh, ya. Ini menang, balik yang menang, erek kana ceuli, dia ditarik, erek kana punuk, tem kana punuk mah ya. Deketkeun, pabuk ieu na tuh, wah itu. Jadi ini menang, balik menang. Susun. Susun nomor hiji.